Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik deui ka channelna Orang Bogor Barat, Raspati Raksa. Ayeuna teh urang keur aya di Bandung, keur nyaba ka jawara nu cenah paling kuat sa alam dunia gitu. Urang teh sorangan di dieu, ya aya babaturan. Halo guys, bersama orang rekan partner bener ya? Rekan partner Nogel. Ayeuna tamuna saha ayeuna urang saya mah teh? Jawara cenah mah. Jawara nu paling orang geus pasti pada kenal ya. Geus teu aneh sih. Geus teu aneh. Geus tinggal ieu panggil. Panggil aja. Panggil. Ayo Mang Karman. Asup atuh. Jokokan dia ambe daun ananemu Raiden. Oke, selamat sore sahabat penikmat bacot. Ya, good. Jadi saya belum ditanya tapi udah pede aja gitu jawabnya. Pan Jawara mah kieu emang pedean maklum. Kajawara nu kuat salam dunia mah. Rek naon ka Saya dieu? sebenarnya nunggu ditanya ini teh. Arek naon ka dieu? Minta udut sebenarnya. Ini boleh ngerokok? Kan host. Atau kalem we? Boleh ngerokok, boleh ngerokok. Kalem. Channelnya edukasi kan buat anak-anak, jadi kita boleh ngerokok. Mantap sekali, terima kasih jamaah. Iya. Jamiun. Mang, cager Mang. Alhamdulillah, kumaha ya di Bogor sabaraha jam perjalanan? Kurang lebih 4-5 jam. Kau adalah caleg DPRD Kabupaten Wakanda. Nah, eta 5 jam ya? 5 jam. Kejebak macet tuh. kajebak 5 jam lamun teu kajebak mah mungkin sekitar Di 5 jam. iya sih di Cikarangna tah. Karawang Timur. Insya Allah. Sebenarnya itu macet dan tidak macet itu adalah Sistemnya. dari kerusuhan manusia. Oh, nu ada hilir mudik gitu. Jadi rusuh teh yang gara-gara nepi. Oh, siap. Paheula-heula. Bogor paheula-heula. Lain urang ka dieu Mang ya. Ada kelompok tanya ya. Sebenarnya orang gak emang pananyaan sih. Kamadege loba nu maroa cai tinggal didoaan gitu. Insyaallah yang Nyelupkeun batu teu? di Batu Ponari jadi poliandri. Oke sahabat rasa, selain Jawara, horeng teh Mang Karman teh tukang syariat. Syariat, insyaallah. Pabi di parancahan. Fun fact. Hoyong naon, hoyong beunghar, hoyong deet rezeki, hoyong modal lancar, tah aman. Syaratna tong ngadahar siki jambu beureum. Jadi ulah jeung sikina tah insyaallah. Sikina, dagingna doang. Jambuna tong dagingna. Jambuna. Daging mah ayamnya. Jadi ini kawan kawin adalah teman saya dari Bogor ya. Kita sudah tepanggih sabaraha tahun ya, Mang? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terakhir saya bertemu dengan beliau ini itu di festival Duren ya? Festival Duren. saya mau ngarang tapi nggak ada bahan. Nah, festivalon gitu. Nunyaan. Festival iya naon sih hari teh? Kangguru. Bener. Festival Aya kangguru aya. Kita kan mawa kangguru dari Bandung ke Aborigin nanya. Kapan dimaksud film Ya, gitu. Alhamdulillah jadi saya bisa ketemu lagi sama kawan kawin saya udah lama banget. Di sini kita sharing lah. Sharing gitu sharing, Kang Mang. Nogianya. Benar, siap. Kang Maman. Siap. Ada kelompok tanya pugu. Saya silakan insyaallah kalau budgetnya itu buat syariat nyampe, mau kaya mau cewek cantik, mau itu insyaallah saya bisa mendoakan karena doa saya insyaallah Tidak dikabulkan. insyaallah didengar tapi tidak dikabulkan. Doa pasti nyampe guys, tenang. Jangan takut buat berdoa. Tah, ini geus kenal kan tamuna saha? Ya, tamuna. Jika hari kamu terasa melelahkan, aku pernah nurunkan batako 3000 picis salah alamat imah. Hariwang, Cangkeng rasa cangkeng. Salah ngirim. Orang teh Mang Karman ge pernah salah ngirim bata. Coba urang Mang. Kunaon?
Di rumah perih ya. Orang pernah beri, orang pernah jadi tukang bangunan. Serius sih, seriusnya serius. Iya. Orang pernah jadi galon, tukang galon. Tukang galon. Depo. Depo isi galon Depo isi maksudna. galon. Depot. Depot. Lain depo jeung ieu teh. Lain depo nu urang biasa lain ya. Depot. Terus orang pernah gawe di mana mah? Pengalaman Mang Karman ya. marketing pisang aroma. Oh, Marketing pisang aroma. Jadi orang bawa pisang aroma dari Dunungan Heeh. ke SD ditawarkan pisang aroma beak, modal beak gitu. Kunaon tah? Kurang di daharan yang dibikeun ka batur. Bisa Serius itu. gitu aing aneh guys. Bisa gitu euy. Aneh. Aneh. Contoh ya. Marketing yang salah eta mah. Enggak boleh. Selain Lulusan jadi mana emang, Bang? marketing pisang, Orang lulusan di HITUT gitu. Abannya, Ya Ramadan. ya gitu ya. Ya, Ramadan. Ini adalah obrolan yang sangat kelas berkelas, sekali. penuh inspiratif dan inovatif. Solutif, Solatif, double tip ya. double tip lah. Insyaallah. Asup-asupkeun ieu kok aing kadinya lah. Tanya naon Mang Oman? Sok nanya. Oke, Mang Parman. Yuk. Pan urang mah teu apalnya daerah dia. Kira-kira nu keur familiar ya, nu jadi tujuan wisata nu ti luar ka Bandung daerah mana ya? Supaya jadi rekomen jeung urang ya. Bandung tuh Namun mereka terkenal dengan keasrian selain saritemnya. Iya. Aduh. Blok Iya S sih. Mang. Ya. Selain saritem, aya oge di Bandung tuh daerah Soreang lahnya karena Soreang, saya ya. bertempat di Iya. Soreang. Sekarang Di Soreang, ada ya. keluar tol itu sudah disajikan dengan gedung kesenian. Di sana berbagai macam tradisi Sunda sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Support kurang ya, guys. Nah, guys ya. Terus ada juga wisata alamnya tuh khususnya di sini di Hantap ya, ini perbatasan kaki Gunung Ciwidey. Ya guys, Oh, sekedar Gunung info Ciwidey kita ya, teh? sekarang lagi ada di Hantap. Daerah Daerah Soreang. Soreang, masih Soreang, daerahnya Mang Karman. Ya. Kita juga bisa disuguhkan dengan patung stroberi yang di Oh sana. iya, Oh, iya. Tadi tugu stroberi itu petik sendiri. Mau alingis ge mau abenang, badag soalnya. Bah, Bah. Salami. mun salami bah. Ieu nuju shooting bah. Iya, siap. Apa cenah? Mangga, Pak. Mang urang aya hiji pertanyaan ieu nu ngaganjel. Hijinya. Loba lah. Hiji mah geus. Keur aya nama hiji. Kayak terusan deui hiji Gampang gitu nambah, loba. gampang nambah. Urang hayang nyaho ya, Bang. Kunaon sih? Soal kebudayaan we mah nya. Budaya Sunda. Cenggan. Budaya Sunda. Tuh, terus. Right? Terus kan ya. Kunaon ayeuna sepi peminat gitu. Oke. Komodi komo lamun urang ngomongkeun Bogor Barat nya, lamun urang sorangan nya, urang geus aduh kumaha gitu. Urang hayang nyekokan gitu. Anjir. Semua budaya aneh Gitu, Indonesia. Mang. Kalau berbicara budayanya, orang jadi serius, Emang ini mah pertanyaan serius. Keur serius. Jadi kita harus mengerti dulu akan budaya itu sendiri, Bor. Karena kan lamun budaya teh, Iya. budaya adalah diadopsi dari kata budayana. budaya. Jadi budaya atau budi pekerti atau kebiasaan. Nah, kalau berbicara tentang budaya, budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ya budaya ngonten disebutnya. Oh iya budaya monten. Terus budaya nongkrong, budaya nongkrong. main TikTok misalnya. Oh, iya. Itu juga bisa disebut budaya. Ya. Kalau berbicara budaya, mungkin yang Abang Nogel tujukan itu lebih ke budaya tradisi Sunda. Oh, Mungkin ya seperti benar, itu. benar. Insyaallah. Aing pes, Pak. Boga hodam urang teh Mang Karman teh. Anjing modalna ieu. Hodamna Vespa cenah. Sebenarnya mah Bang, itu orang kudu gawe bareng, kudu kerja sama pihak pemerintah, sama orang-orangnya juga. Iya. Karena tidak bisa kita melestarikan sendiri lahnya, mengajak untuk tradisi Sunda itu dibangkitkan kembali. Orang enak adug-adugan, oh tradisi Sunda, sedangkan pemerintah teu mere wadah gitu. Teu bisa lah nyelempang sorangan gitu. Terus misalkan pemerintah mere tradisi Sunda yeuh aya wadahna, yeuh angkat kumaraneh, tapi si pemudana teu semangat keur ngamumulai budaya eta gitu, tapi tradisi Sunda eta. Jadi dikritisi mah bangsa urang kurang pede, kurang percaya diri karena terlibat
terselip karena budaya barat. Urang kan- ya campuran masuk Campuran dari kebudayaan barat, budaya barat, dari budaya Eropa, Asia kan. Ayeuna iya. geus kultur lah rada-rada Korea kan Iya. bangsa orang si Jungkooknya. ya sinagog eta. Nah, orang kan teu pede, orang teu daek era lah make iket jeung pangsi. Contohnya Nah. di No Fashion. Iya. Kenapa Pasti. malu gitu. Heeh. Tuh, orang kan teu. Iya zaman milenial Kamari ge urang ditarempokeun eta tah. Make eta. Karena kan semakin sini semakin diasingkan. Jadi budaya seperti itu teh dibuat aneh gitu. Asa jadul cenah. Dibuat ini juga dukun wae. Oh, Nah, bener. Eta iya, aya tah mang nu kitu tah ka urang. loba na Pas gambaran dukun kitu sia cenah makin nu kitu. Marake nu kitu padahal kan eta teh kurang diangkatnya karena eta teh seni kebudayaan urang ada Yang membuat itu kerdil, Ah. dikerdilkan, Iya. diprimitifkan, itu media juga, Mang. media. Oh, media ya ikut campur tangan. ya? Berperan. Berperan. Model di film-film. Hmm. Kenapa dukun harus pakai ikat? Oh iya. Terus pakai hidung-hidung. Heeh. Seragam. Sedangkan kebanyakan dukun di urang teu kitu, Mang. Henteu. Henteu Oh, ya. Malahan baleungan. Malahan baleungan. Iya bener. Bener, mang aing karakter. Film anu nyieun. Perspektifnya beda. Gitu. Jadi seakan-akan ya lamun aing kamari teh make hidung-hidung kabeh gitu 17-an dianggapnya ih siapa dukun cenah. Itu kan jadi anak-anak kacap bahwa oh hidung-hidung ikat pangsi dukun. Oh. Padahal kan tradisi orang tiba emang geus Emang geus kitu. kitu. Da lamun Nabi Muhammad lahirna di Bogor pasti make parahyangan ikat. mah mohon Bener. pasti Bener. Bener. Sorban gamis kan itu budaya Timur Arab Tengah. Timur Tengah. Fashion Timur Tengah. Tuh. Itu salah ada Allah mana nerima orang sholat make ikat oge. Iya betul. Selama eta bersih kan? bersih. Selama Jeung tidak niatna. Oh najis. gitu. Bersih Keluar lah itu dari tidak keluar dari jalur lah jalur ini. rule. Rules tulisan lagi ya. Berarti inti nama teu bisa lempang sorangannya lah. Teu bisa. Teu bisa nya Urang kudu boga aya support ti barengan. pemerintah, Nah. support ti sasaha ge kita. Tapi Tetap. kalau saya lihat, kalau saya kritisi, Bogor tuh cukup peduli dengan kebudayaan di Bogor sendiri karena banyak juga artefak mah. Simbol-simbol Simbol, ya. patung kujang Iya, misalkan. simbol-simbol Terus bahasa-bahasa peninggalan pahlawan. Palawa Sunda Iya ada. itu di Bogor di jalan kan adanya. Aya. Nah, cukup peduli pemerintah, tinggal urangna sebenarnya. Nya nu peduli gitu. Anu henteu teu. Karena aya nama lolobana nya oknum budayawan itu nu disebut budayawan teh lebih ke calo budaya gitu. Oh, lebih. Mereka mengerti tentang budaya itu sendiri, tapi dibikin program sangkan menang duit di pemerintah. Nu diutamakeun eta. Lain Jadi beneran tetep wae. mere ilmu atau naon gitunya. Ya karena kan si pengetahuan orang tentang budaya Sunda itu untuk dibukakan kepada masyarakat, kepada generasi orang sendiri, bukan untuk dijadikan suatu program dan menang duit. Menang duit. Oh. Nah, Meskipun benar, boleh boleh. program seperti itu bagus, cuman kebanyakan ujung-ujungnya kalah nyari duit mah. Nah, eta nu salah. Jadi dina fokus orang nampilkeun kebudayaan teh terkadang ya karena memprioritaskan eta dina lah action Iya. segala endah lah nu macamna. Terus buat seniman nih jatuhnya ke Nah, seniman iya, ya, karena seniman. tradisi jatuhnya ke seni masuk Iya, seni. kesinambungan lah. Hmm. Lain seni orang nu murah mang sebenarnya. Lain. Tapi senimanna nu nggak murah. Oh gitu. Seni mana seorang? Maksudnya kumaha, Mang? Jadi orang boga grup musik misalkan. Orang geus latihan, geus naon, geus capek. Daek tuh main di orang dibere rokok hungkul. Oh iya iya Terus paham ke pemerintah ditawar ieu 1 juta misalkan. Daek wae padahal orang geus capek. Oh. Cepret 20 juta aing sekali main gitu. Ada keuk teu kajeun. Jadi Kudu nama kitu. nama urangna nu ngakuatkeun sorangan jeung Selama kana seni. kualitas Nah, orang baik. Kualitas Oh, urang. iya, iya. Lamun misalkan teu sanggup nyanyangan we nu leuwih murah Iya. gitu. Karena orang Nah. masarkeun ieu nya tentang kualitasna di harga sakitu teh cocok Sesuai. mun sesuai. Iya gitu. Gitu. Ada harga ada barang, guys. Meskipun di nu tradisi mah
bisa dipelajari di autodidak gitu, nggak di kampus-kampus juga. Cuman tetap autodidak kita kan melalui proses anu tarketir mah suka di bahasana. Ka aing teh cerita gitu. Hah? Ka aing mah teh cerita. Teu meureun. Ya, Tadi narek contoh- carita. Contoh kecil lah Contoh seperti kecil. itulah. Ya, Itu bukan senina yang murah, tapi ya kitanya sendiri yang yang memurahkan. model orang misalkan kamari angklung diklaim ku Malaysia ya. Ya, Angklung. angklung, Urang ngambek. ngambek. Nah buat ngambek Aisyah angklung nang kumaha itu dipake. Ah. Ai ku batur dipake ngadat. Nah, Ya. eta. Orangnya pernah ngomong gitu, Mang. Sedangkan Malaysia tuh bukan ngeklaim angklung tapi dia nyambut turis dari luar negeri, delegasi, Iya, delegasi delegasi. dari luar negeri, mereka nyambut dengan musik angklung. Medianya Bukan mengplet mengakui lah. mengakui angklung milik Malaysia bukan, tapi make musik angklung. Urang oge lamun dari kikituan mah urang ulah make keyboard atuh dan batu. Nah. Gitu mah, bener. Bener. Emosi Tahan mah. Kalau. Jauh pan urang ka ditu. mah ieu. Tah orangnya pernah gitu mah ngomong ka barudak di ditu. Cek urang lamun eueuh nu ieukeun keng geus di aku mah ngararadat sia. Bener. Nah, gitu. Orang pernah tah ngomong gitu. Jadi urang sebagai putra daerah Sunda jangan takut melestarikan budaya Sunda dengan kesundaannya sendiri. Tong dijeun kuno atau naon. Meskipun kita harus update dan milenial. Ya, nggak Karena boleh sekarang udah ketinggalan. canggih. Nah, udah canggih. Ikuti zaman igelan tapi sisipkeun atuh saeutik. Selipkeun ya saeutik model misalkan orang nyieun film atau dah konten Iya, pastilah ngeplog membuat iya. konten kontainer mobil. Iya. Terus dia konten. Meskipun orang dengan konten modern misalkan ya orang ngagarap kontennya nasional lah. Iya. Sisipkeun atuh saeutik. Masukkeun. Naon we atuh aya lukisan-lukisan Prabu Siliwangi Siliwangi. jeung kian santuy kan. Nah, Santak. Heeh. tapi nggak santuy kan. Santuy. Nah, aman. Sakit tuh. Ti Mamang. Iya siap. Jeung dia ya hiji deui mah ya, can anggeus urang nanya. Ki urang nya kieu nya. Kan Mang Karman teh selaku seorang budayanya, budaya Sunda. Budayawan. Budayawan ya, budayawan Mang Karman. Iya orang teh nanya ya. Aya haletik tuh nu bisa numbuhkeun supaya barudak urang teh inget gitu budaya aing gitu maksudna. Yuk. Aya Sebenarnya carana teu gitu. manusia teh nya terbentuk cek urangnya. Heeh. Efek besarnya itu tina lingkungan, Bang. Oh, lingkungan. Karena lamun ti inung bapak kadang digugu kadang teu. Benar. Mana Oh. ini sia ngaji, tapi lamun babaturan ngaji yuk karena teu ngeunah teh deung teu wani ngilu ngaji. Ngilu. Oh, iya. Tah, tumbuhkeun tradisi urang atau misalkan naon ku urang hayang nerap ka batur tina lingkungan heula we sakedeung. Tong wakaka urang nyieun program literasi lah, Oh, bener. nyieun program kelas bahasa Sunda tina lingkungan urang we saeutik. Oh, nu deket heula berarti nya. Nah, model misalkan tinu undak usuk bahasa misalkan bahasa gitu. Nah, Meskipun bahasa Sunda tuh beda-beda jeung beungarnya, beunghar luas pisan, lah. beunghar. Tapi minimal babaturan urang ngerti ketika urang ngomong bahasa Sunda anu emang asing gitu. Oh, iya. Tinu bahasa heula we. Meskipun Bogor mah deket ka Betawi. Betul. Deket nah kan. Jadi Bogor mah rada loba oge logatna Heeh. gitu. Karena loba Mana oge mah. loba bahasa Betawi anu ngadopsi tidak bahasa Sunda mah. Oh, gitu. Nya loba lah model ngabuburit. Ngabuburit. Bahasa Sunda Oh, tuh. eta bahasa Oh, Sunda. bahasa Sunda ngabuburit. Dipakena di Gunung Santara kabeh ngabuburit. Ngabuburit. Heeh. Kabeh. Ujug-ujug. Nah, ujug-ujug tah Ujug-ujug. nu kamari. Ujug-ujug Sunda ya. Eta si arteria Delman. Arteria Delma. Rei Pak. Yeun kieu. Cieun. Tukang cuang kitu ningali mau hate. Sia itu mah dekengna. Aing mah saha? Eta karak oge sih ngabuburit. Eta teh bahasa Sunda nya. Oh, berarti haletik mah emang kudu nu deket heula nya. Nu deket Model. lingkungan. Bacot itu bahasa Sunda, Mang. Tapi sekolah besar yang di besar di Betawi. Oh, besar di Bacot tuh bahasa Sunda. Tina naon ngaranna teh
Nah. lain si sindirannya. Pantun. Oh pantun. Hamur congcot murah bacot. Hamur congcot murah bacot. Nah, itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Tinu si bahasa sindiran Sunda. Sindiran namun Betawi mah pantun bareng gitu. Heeh, gitu. Hamur congcot murah bacot artinya mah berehan jelema bager, resep barang bere, Sebarang beres. tapi lo bang ngomong Oh gitu. Someah jangan. gitu. Bengong wae. Pikiran naon sih? Sebenarnya lamun tok jeung urang tuh mun nonton teh gara lucu. Polontong aing dinu kamera mah. Asli. Polontongnya mah. Polontong, beuleukuk lah. Tuh. Cenah ti aing pelukut. Beuleukuk teh naonnya? Tengil. Tengil Oh, gitu. Pelukut. Tengil sebenarnya orang mun hadeupeun kamera mah. Tapi aslinya mah kan Karakter urang tapi na cicing bagus ya. karakter. Orang aslinya cicingan, pan bager gitu. Karakter bagus. Karakter. Ayo tanya tuh. Gua urang can aya di kepala. Ya mun dina budaya, Paling eta sih budaya mah. Pan ulah jero-jero meureun. Mun arek di jeroan jeroan ya. Wah. Moal nepi Aing kalau bisa mah dia gitu. ya anu rada berbahaya mah di filter we nya. Iya. Belih abi tinggal nasional wih teh. Gitu. Sebenarnya beberebetan oge bisa sih cuman apresiatorna kan nya gitu kan. Demo dengan kata-kata. Lu atas ke atas. Atas ke atas, abi akun TikTok hampir di banned waktu corona. Jangan lupa subscribe juga ini channel ini ya dan channel Suatu Ketika juga ini Hantap Mantap. lagi ada di Hantap. Soreang. Jadi hantapnya naon sih, Bang? tempat rekreasi, Tempat nih istilahnya. tempat ngadem lah. Mun Ngadem urang nih. boga masalah, mun urang mun insyaallah datang ke dia Mun keur galau ge bisa mangka dia. tiis ceuli herang hulu insyaallah. Lain harang panas. Hulu. Gitu. Dulu. Nah, ini yang Cenghar, mesti cenghar. gajeleng we itu kayak kamalungan. Tis mata herang bulu. Terus aya dina headline berita seorang pria Bunuh diri. jalik. Ini momen-momen anu emang kudu dinikmati bot. Urang jauh-jauh di Bogor ka dieu. Minimal urang boga ilmu, Benar, benar. boga karena ilmu kan di mana wae nya. Betul. Boga momen anu emang tidak terlupakan lah gitu. Jadi kan belum tentu orang di Bogor bisa seluas pengetahuan tentang di Bandung. Betul, betul. Belum Kemudian tentu oke. jarang oge jelema kos Mangkarman kieu. Karena Hampir punah lah. Aya mah aya meureun. artefak. Aya mah aya mang serius. Aya mah. Ngan nyara rumput. Nyarumput. Jadi can wani tampil lah. Eueuh. Tuh haranian ieu ngomong lah. Toko-toko besar di Bogor tuh loba. Loba mah, loba. Tapi orang kita Arab. Surya Kencana kan nya. Jalan itu Surya Jalan. Kencana tuh diambil dari nama Prabu baheula nama. Oh, Prabu Surya Kencana. Kan loba. Surya Kencana aya Raga Mulia. ya. Lamun teu salah mah emang eta ngaran Prabu karena Prabu Siliwangi teh kan teu hiji. Oh, Pan Prabu Prabu. teh mun urang mah teh bupati. oh bupati. Mun ayeuna mah lamun pimpinan lah. Pemerintahan Ke pemerintahan. Prabu. Siliwangi teh berganti wangi. Silih wangi. Ya. Gitu. Jadi berganti Berganti terus wangi. kepemimpinan. Berganti ke pemimpinan karena pada zaman itu pemerintahan atau misalkan konsep pajajaran itu hampir sama dengan Prabu Wangi, Prabu sebelumnya. Prabu Wangi. Berarti Raja Munawarman. Munawarman. Saha Munawarman, Bang? Lain. Tamu Tarumanagara. Tarumanagara itu termasuk pajajaran oge. Pajajaran ya. Pajajaran oge. Tarumanagara ya Salakan Nagara. Jadi negara di urang baheula mah nagara tuh termasuk sebuah kehidupan lah. Ra tuh kan seuneu, naga teh konsep atau tatanan gitu. Tatanan. Negara. Karena bangsa orang mah tidak luput dari matahari, selalu dengan ada matahari, ada cahaya, ada api gitu. Ajar, Bang, ajar. Break. Itu begini. Nah, ini orang rek nanya ya, Mang. Motif Mamang terjun di dunia seni eta teh maksudna
naon bade apa rek bade menarik minat anak remaja zaman sekarang, apa emang darah seni enak geus aya Ulah, turunan? Hah? ulah sesenian barudak. Nah, Kuno. kuno. Sebenarnya mah dulu kenapa suka seni? Ya, Hobi. hobi. Nah, Berangkat nah hobinya. berangkat na hobi. Lamun berbicara motif ayeuna mah orang butuh duit. Bener. Munafiknya. Bener. Lah, Udah keur meuli popok jeung susu. bener. Jadi kahiji meureun awal lama eta. Tapi lah sedikitnya serius nama orang cinta lah karena kebudayaan Iya, jeung tradisi. kebudayaan jeung tradisi urang sorangannya Sunda. Karena nu ngaranna cinta kan tidak ada alasan nya. Tidak ada Ah, alasan. eta. Nah, itu. Urang geus bogoh memet kasih dedeh gitu. Uti ada nyeri hati batasan. aing ku si Uti ya Allah 5 tahun. Anjing. Doa. Curhat bang. Boga pamajikan, boga budak. Suatu-suatu. Jadi Cinta karena malah. motifnya. Kalau untuk menyelamatkan generasi bangsa mah mungkin tidak hanya melalui seni, mungkin loba meureun Loba jalan sarana, jadi atlet, jadi naon lah. atlet, iya. Sebenarnya krisis bangsa orang teh nu kurang dirasakeun mah ayeuna krisis adab. Krisis adab. Ada. Wah, itu orang sepakat bang. Cara empelak bodak ayeuna mah. Iya, Bodak beda. para ayeuna mah cing saropan sia teh goblok aing angkatan 85 geus ngarasakeun anu kumaha dirasakeun. Tuh Jadi- budak dengekeun. Maneh teh tong popolontongan anjing budak kamari sore aing mah geus leuwih ti kitu. Bisi percaya mah maneh karek bisa nyekek botol. Nah, aduh, Ya. kek botol. Demi Allah anjing dua lagu deui mang aing mah turun Geus dihareup aing eta mah teh genep nya. lagu teu nyawer ge tah. Leuwih-leuwih tinu nyawer requestana. Gitu jadi tong nyangka barudak angkatan urang teh cupu atau napi teu apalah gaul teh gitu. Geus aing mah Geus kaliwat. geus capek aing mah gitu. Geus ngaliwatnya. Eta aing Krisis adab berarti nya. krisis adab sing saropan atuh ujang Aisyah dina ngahaka naon da sarua meureun sarua sangu meureunan ngan meureun aing mah tinu habu maneh mah tinu Magicom. Ah, bener. Aduh, moal ngarasan bau haseup. Moal ngarasana. Seeng oh. Seeng na seeng. Seng. Magicom na dijual. Sangun. Saya temu kudu lila. Sejarahna panjang eta. Panjang eta mah ceritana. Itulah nanti Ya, jadi gitu ya. karena emang resep karena Resep, kecintaan Mm-mm. kena budaya urang Seni sorangan, tradisi. seni tradisi anu kaya. Sunda Kalau- kan kaya meureun mah. kaya Iya. ngomong Sunda mah seni Kaya tradisi pisan. nage loba pisan Heeh. jeung penuh filosofi Nah, di guar saeutik lah biasapatnya alat musik Sunda kabeh aya ang atanapi hiang iya. suling kendang jentreng gamelan bonang Bonang. Karindi. salentem karinding aya ang aya hiang di dinyana jadi aya ruh anu ngahirupan lamun suling teu make ang teu make hiang itu jadi suli Jadi suli. tegenaheun ditiup Tegenaheun tapi ditiup. lamun aya ruh ti urang ditiup jadi suling, Suling. Aya eng nah gitu unsur. aya lubang jelema ya sabaraha 1 2 3 4 5 genep 7 8. 8 salapan 10. salapan Salapan. yuk ulangan yuk Oh. mah iya maksudna Iya, salapan 8. ayeuna Salapan. suling tilu di dieu Ah, di handap genep genep. 7 di handap di dieu Heeh. 8 di luhur salapana anu ka potong ku suliwer Oh nya nya. Ah. Bener. suling teh filosofina nyaritakeun jelema keur ngadeg sarua lubangna ya salapan Oh. terus aya suliwer anu kitu tah Nya nya. nyaritakeun jelema make barang-bang semplak Barang iket semplak. iket barang-bang Udeng. semplak nu ka handap Ah, udeng bali Udang. udah. Udang Balinya udah. Sunda mah iket Oh ikat. nah jadi kolot urang baheula nyiptakeun alat musik Sunda anu sakitu penuh filosofi gitu. ku urang dianggapna kuno Iya, di zaman ayeuna. Di zaman ayeuna mah. bahkan suling kurang dipakai suluh Iya. Nah, Itu menghargai. itu menghargai seni. Nilainya Padahal eta pinuh ieu nya. penuh filosofi Filosofi. eta karek dina suling ujang beda di jeung dinu lain aing mah Mun di kaget. guarnya. mun di guar mah moal main Moal geus- saminggu. moal geus saminggu Moal ya. main saminggu. nah, Nah, eta berawal dari
kecintaan terus kena budaya jadi mangkarman teh lain teu aya motifna naon. Itu aya motif orang sebagai teroris. Karena kenapa orang ngomong seperti itu, mungkin kita ngobrol gini kudu aya isi merenya saeutiknya teu bodor wae merenya. Karena nu ngabodor mah loba rek ngabodor bae eleh kusule ampun. Eleh urang mah kabagian. Jatahna loba. Loba anu ngabodor mah ayeuna mah anu teu lucu ge bisa jadi lucu. Betul. Karena viewersna meuli. Mang orang seetik hayang nanya mang. Hayang nanya. Sabenerna ya anu salah teh belah mana sih mang? Saha jeung apa belah mana? Maksudnya kieu. Kesalahan zaman ayeuna kan budak ayeuna kan emang geus lebih ke tepeduli lah nya. Karena kesenian urang gitu, kesenian Sunda. Nah, letak kesalahan teh aya di mana? Apakah orang tuana tidak memperkenalkan gitu ya naon ngaranna ngabejaan lah gitu ya. Apa karena lingkungan, apa karena emang dari pendidikan Lingkungan. Iya. Mungkin untuk berbicara salah dan benar itu konvensional ya. Mungkin cek orang salah gitu. Tapi cek batur bisa jadi benar. Karena naon maneh sih ngagugulung awi cek paribasana. Itu maneh sakola nu bener we lah gitu. Cek orang bisa disebut salah karena maneh poho karena purwadaksina. Iya. Benar. Untuk berbicara itu mah sebenarnya tidak ada yang salah, Mang. Tapi kalau kita terapkan misalkan dari lingkungan, dari orang tua, dari pemerintah, dari sistem pendidikan, itu mungkin bisa jadi sesuatu yang besar. Bukan salah tapi lebih ke seharusnya gitu. Seharusnya pemerintah atau misalkan orang tua dan lingkungan mengenalkan budaya itu kepada generasi bangsa gitu. Bukan berarti tidak menerapkan juga salah, bukan berarti, tapi seharusnya lebih baiknya diterapkan. Karena ketika itu semua diterapkan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Percaya terpercaya film Naruto hampir sarua jeung Kodam Prabu Siliwangi. Naruto mah boga Cunsuriki, urang mah boga leuwih atuh mang boga munding bodas, boga mau bodas macan sarua eta teh. Kumaha lamun generasi urang meureun inget kana Purwadaksi engke dijarieun film ku barudak meureun. Nya. Atau napi dijieun animasi anu emang leuwih alus di Naruto lah. Cunsuriki Kyuubi. Set. Urang bisa wae kan. Oh, tok enong ujung si marga enong. Set. Bijil kan kujang atau naon gitu mau hebat amat eta adaptasi dari naon bahwa eta tiba heula geus aya nya kesenian urang jeung urang Sunda naon ngajurus misalkan cakra mun di urang naonnya tong cakra naon cakra anjir Aquaman jadi filmnya lebar anu gede kan nah Nyiroro Kidul henteu anjing Nyiroro Kidul ge leuwih jago ti Aquaman. Bener. Bener tuh. Laut Kidul dikuasai atuh ku Nyiroro Kidul. Sakidul. Tinu lempang di sisi pantai make baju hejo dibetot ku Nyiroro Kidul tukang channel dibetot sia da hejo. Jeung channel-channelna. Tausin. Mang ya pertanyaan. Kumaha pendapat Mang lamun sistem pendidikan di Bandung atau Jawa Barat lah khususnya dihapuskan pelajaran bahasa Sunda. Hapus anjing kuno. Dan sebenarnya itu jadi kurikulum tuh sih, maksudnya bahasa daerah setiap daerah ayahnya. Aya. Setiap daerah Mun Jawa ya Jawa, mun Sunda ya Sunda. Ada isu dihapuskan kan ya? Masukna ieu nya muatan lokal. Muatan. Jeung hiji deui emang ya penutupan. Jangan pancen Jawa. Can Jawa. Oncan. Itu kudu dihapus lah sebenarnya mah. Amun rek dihapus ge hapus lah. Sok pemerintah misalkan hapus bahasa Sunda. Da moal leungit moal. Moal leungit. Cek paribasana mana ada ngan nutup misalkan tradisi Sunda atau napi tradisi daerah. Moal leungit. Orang Sunda mah kuat ku budayana. Orang Indonesia lah kuat dengan budayana. Lamun misalkan orang teu boga budaya nu sakitu beungharna rek naon nu dijual emas ge dipanggieunkeun ku batur. Bener? Ai bener eta. Rek naon nu dijual aya lain objek wisata jeung tradisina. Kan orang deungeun ka dieu teh datangna hayang nampu hiburan. Benar. Hayang menikmati alam jeung hiburan. Nah eta tradisi
Sunda atau napi tradisi Jawa Barat atau napi tradisi Nusantara. Iya. Nusantara. Lamun dek dihapus ku pemerintah, hek dagang naon? Sia. Arek kalabok naon. Itu kudu dihapus lah. Iyalah. Minimal kurang mah teu setuju lah mun dihapus mah. Nya, Tah, teu setuju. meskipun bahasa Sunda nu dipakena di pendidikan itu loma nya kebanyakan. Loma. Jeung bahasa Sunda nu sabenerna kan tidak bisa diperuntukkan atau napi tidak bisa diaplikasikan melalui pendidikan anu emang di kelas itu pika kelas genep teu cukup. Pendidikan formal tuh. Teu formal. Itu benangna di daerah masing-masing. Gitu. Karena beda-beda setiap daerah, Bogor, Bandung, bahkan ada kata anu sama tapi beda arti. Betul. Meskipun sesama Sunda. Itu kudu atuh mang lah. Teu setuju lah orang. Meskipun setuju orang ge. rekeuh misalnya dihapus, hapus saya itu lah. Teu naon. Masih ya. Lah ngaraing mah bisa. Bener. Coba atuh anu bisa ngajarkeun bahasa Sunda. Nya, Bener. udah ambil BBM naik paduli. Asal gaji naik dimilikan ku Gusti Allah. Betul. Tuh. Jeung deui aya hiji pertanyaan yang terakhir. Harapan lah jeung budak milenial, remaja ya tentang Sunda teh, tentang kebudayaan Sunda mang ieu mah harepanna we gitulah. Teu di Bandung, teu di Bogor sih khususna sih. Harapan anak-anak generasi ayeuna Iya. sing saropan we eta unggul. Eta mah geus pasti nomor hiji attitude. Sing saropan karena untuk berbagai macam bidang dimasukkan ke barudak mungkin banyak lah program atau napi sistem pendidikan atau napi euforia anu aya di setiap lemburna. Mungkin mereka paham itu mah balik deui ka orangna menerima atau henteu gitu. Betul. Manehna misalkan aya angklung, tradisi main angklung di mana manehna resep teu gitu. Iya. Karena lamun teu resep mah dipaksa oge da. Mau junun. Gitu. Mal Mun bener. resep berarti manehna engke mendalami lah gitu. Iya. Tapi intina mah urang sebagai anu gede kolotna gitu. Tong dileungitkeun tina seni mah. Tong dileungitkeun tina tradisi. Kudu dipupuk wae. Nya, Terus diingetan, Iya. dilestarikeun. karena orang oge kan tidak memungkiri orang masih menerima produk-produk modern. Tidak Iya. bisa Di zaman global. bisa lepas ayeuna, untuk globalisasi. zaman ayeuna mah. Orang kan ayeuna kamera kan naon gitu semakin canggih kan. Semakin canggih. Justru orang kudu semakin bisa berdampingan beradaptasi dengan modernisasi dan tradisi itu kudu bisa berdampingan. Iya. Aya Padu tadi bahasana padankan. teh naon sih man? Ngaindung Ini nungka waktu mi bapak ka zaman. Eta. Artina teh nya igelan dunya. Dunya hayangna kumaha? Sok tuturkeun. Tuturkeun. Tapi Ilukeun alurna, ulah leuwih teuing. ulah leuwih teuing. Da ngaranna dunya mah pana atuh mah. Benar. Amun jelema geus kaleungitan ka dunya anana mah geus pasti maot, Mang. Da jelemana geus eueuh. Buru-buru dicokot ku Gusti Allah ge. Kabeh didudut. Jelema bager mah marah naot atuh. Bener. Da leungit ka dunya anana. Malaikat. Sieun ieu euy aing rek ngomong rada jelas teh. Bisiwan nyanding ku jeung malaikat naon. Kan bangsa urang mah resep dengan konflik. Nah, Tuh. Diberi duit mah jempe. Cicing. Duh, ya orang menang loba ilmu ya ti Mang Karman. alhamdulillah. Ieu geus didoaan ya ieu ka awewe. Tur nuhun Aya ieu. jeung saha? Ieu mah usaha halus. Halus ya. Halusna dina cai. Cai. Di khususon jeung ka awewe. Tadi pan dibaranya ku kituna ku kieu nas. Tuah. Nah, insyaallah ya. Mursia nah umur siangan sakitu cenah. Tit purentil. Itit nyempil dina. Dina buntil. buntil. Sakitu ah geus era. Nya jika ada manggesan ya talk show jeung Mang Karman anu cenah paling kuat salam dunia Insyaallah eta. jawara. Insyaallah. Itu belah ya. Muhun. Tah Ya, pertanyaan deh. orang bisi ayeuna netizen siap paling kuat naon awak ge rengkung kieu. Nah, klarifikasi bahwa urang teh kuat di kadek. Nah, siada dengekeun. Urang kuat di kadek. Karena naon? Elmuna
aing mah taraneangan kadekeun. Nah, Aing kuat di kadek teh jelema nu taraneangan masalah. Nah, Eta kuat di kadek. bener. tutup Gil. Tutup lah, Blay. Sore oge ya. Jadi untuk closing ini kita tadi briefing buat yel-yel. Ya. Iya, yang Iya. mah. Tuh yang tadi latihan yang tadi Oke, latihan. oke. Tuh 2 3 kami punya peralat pekerja. Silakan, ayo. Kita harus cinta pada budaya. Budaya harus cinta kita. Kita apa lagi? Tinggal neruskeun doang oge. Emang situ we nuhun ieu mah nya elmu Nuhun, Mang, kali deui, Mang. Kami hati-hati di jalan udah jempingannya karena lo budak cornering di dia mah. Ya guys, sakitu we nya. Kamana ieu? Ada cornering naon artinya? Guys, nuhun ieu mah nya geus sakitu wae. Ya kurang lebihna kira-kira aya nu manfaat, ambil positifna, buang nu negatifna. Betul. Ulah diambil kabeh geus itu mahi. Perlu lalajoan, tak perlu ulah ngahujat. Tah, eta pesanna mantep. Jangan lupa share. Men and subscribe. Nah, eta. Raspati Raksa. Saum Suatu ketika ge suatu ketika project Raspati Raksa. jaya. Eta prediksi. Prediksi eta mah. Raspati Raksa, sahabat rasa. Matching. Mention. Raspati Raksa. Oh, guys. Geus kitu we dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hati-hati di jalan. Majeng Bapa Hampura Dina jumenengna Adung Gusti kedah kumaha abdi Bunda mah atos teu aya Aduh Gusti kedah kumaha